jabana. Naon sawabna dina haul mah mungkin seueur anu diondang, mungkin seueur pula jami anu sumping. Berarti seueur pula jami anu ngadoakeun. Bila mana seueur anu ngadoakeun, mungkin seueur pula paket anu dikintun ka alam kuburna. Lamun ngirim JNT ngobring ka ditu. Ninja red ka ditu ngobring. JNE ka ditu. Tuluy burok ka ditu. Tah aya katerangan. Dina kateranganna li ayata sodaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin khairun lahu min ayatal sodaqo bimiati dirhamin inda mautihi. Anu hartosna sodaqo hiji jami dina nalika jumenengna keur hirup sodaqo ku pangaji sadirham teh mun ayeuna mah pangaos 17.000 itu adi lempengkeun mah teh kasih ngitung 20.000 itu eta teh langkung sahe alias langkung agung ganjaranana tibatan sodaqo 100 dirham anu dikaluarkeun dina sabada maot tuh. Jadi sodaqo keur hirup mah walaupun saalit pahalana teh ageung. Nah, ngelehkeun sodaqo ageung nyodakohan kanggo anu tos pupus gitu. Walaupun ageung eleh tuh mata tong heran bila mana acara haul sok seueur anu diunang teh. Sok seueur anu dikaluarkeun sodaqoh teh naon? Sawabna kusabab bila mana dipeureut mah sodaqoh nyodakohan anu tos pupus teh sakedik ganjaranna. Kitu sakedik ganjaranna teh. Benten jeung sodaqoh nalika nuju jumeneng. Naon sababna? Keur jumeneng apa nu pabetot-betot teh jeung kahoyong. Bau ucul ge biasa pan sok 1 juta gitu. Padahal mah dina kutangna teh loba keneh. Dibijiekeunana mah awat teu boga keneh cenah. Padahal geus raromoh ke kitu. Dina pikiranna nu jang beas, jang ngabaso, jang kaajaban. Yo pokona rupa-rupa. Pabeulit yang kahanya. Itu pabeulit. Kaluarkeun sakitu. Tapi aya nu dikaluarkeun. Walaupun sakedik gede kan. Tabenten jeung sodaqoh parantos pupus. Itu parantos pupus sabab sodaqoh parantos pupus mah henteu pabetot-betot sinareng kahayang anu sifat dunya. Pabetot-betotna jeung naon? Jeung khawatir, jeung kanya, jeung karunya. Kamayit karunya gitu. Deuk saha deui anu nulungan, deuk saha deui nu ngajait. Itu iwati tina ganjaran sodaqoh anu dikaluarkeun mah tong heran bila mana tos pupus geuningan pangdamelkeun masjid ku keluarga nu pupus teh tuluy hibah tanah geuningan damel kobong jeung sajaba padahal mah keur hirup mah dipenta jang naon sumbangan ka masjid ge da beunga dipenta 10 sak bijil mah sasak gitu bijilna mah sasak tapi tos pupus mah masjidnya dibangun. Naon sababna bisa logor kitu? Kusabab motivasina nya. Kitu teu aya nu ngagoda, teu lebar. Kitu da nyaah teh ka mayit. Tah ari nuju jumeneng mah apanan loba gogodana. Mata geus nu ngeuncing ulah heran. 1000 dibalangkeun, ibi angsuran 500 itu. Kitu panan. Jadi ngeuncingna sabaraha? 500. Tuh. Lamun teh mah uduk nyalam ka ajengan, geus asupkeun 100.000. Tengah-tengah jalan jadi robah 50.000. Geus dipipir ajengan jadi 25.000 digenti. Geus asup ka bumi ajengan jadi 5.000. Geus 5.000 deuk sasalaman tutungna mah atur nuhun teh ajengan gitu. Teu dipikeun 5.000 ge. Tuh loba bogodana. Beda jeung atos pupus. Lamata kula heran bila mah tepang taun geuningan sodaqoh teh sok seueur